Coy, maneh apal teu kukupu. Dina konten ieu urang rek ngabejaan maneh elmu supaya maneh pinter jeung henteu dibobodo teuing ku batur. Urang rek ngobrolkeun ngeunaan kukupu, salah sahiji serangga ciptaan Gusti Allah nu kacida endahna. Tapi lain saukur endah hungkul, kukupu teh nyimpen loba pisan pelajaran hirup jeung mangpaat keur lingkungan. Kukupu teh sato leutik anu cokorna aya genep, awakna ngabagi tilu nyaeta bagian sirah, awak tengah, jeung beuteung. Jeung anu paling khas, kukupu boga jangjang anu warna-warni. Jangjang kukupu ditutupan ku sisik mikro nu mere warna caang, bisa hejo, koneng, biru, hideung, jeung sajabana. Dina huluna aya antene anu fungsina keur mantau kana bau jeung arah. Kukupu asalna teh tina siklus hirup metamorfosis sampurna. Mimiti tinandog, tuluy jadi uret alias hileud, tidinya jadi kepompong alias pupa, tuluy nu akhirna maneh harobah jadi kukupu anu dewasa. Proses ieu biasana lumangsung kana sababaraha minggu nepi ka berbulan-bulan gumantung kana jenis kukupuna. Di alam dunya ieu aya leuwih ti 20.000 spesies kukupu. Aya kukupu raja, kukupu morpona anu bulau, kukupu lemon, kukupu batik, pokona loba pisan. Lamun maneh penasaran hayang apal naon wae jenisna, kumaneh bisa baca-baca dina internet, sabab loba pisan lamun dijelaskeun dina video ieu mah bakal butuh waktu anu lila. Pokona unggal jenis mibanda warna jeung pola anu beda-beda. Ari kukupu sok cicing di mana? Maneh bisa manggihan kukupu di mana wae, utamana di tempat anu loba kekembangan jeung pepelakan ciga di kebon, leuweung, atawa taman-taman anu loba kembang jeung pepelakan. Kukupu oge boga peran penting dina siklus kahirupan di alam. Manehna ngabantu dina panyerbukan kekembangan, samodel kembang tina bumbuahan jeung sayuran. Maneh keur di sakola pasti kungsi diajar, pokona eta aya tina ilmu biologi. Kukupu ngajarkeun urang ngeunaan proses, sabar, jeung kaendahan alami. Jadi ulah anggap remeh serangga anu leutik ieu, sakapeung anu leutik mah sok ngajarkeun hal-hal anu paling gede. Tah kitu coy, omat ayeuna keneh bejaan barudak maneh kabeh. Bagikeun link video ieu ka barudak maneh ameh nongton video ieu. Hatur nuhun parantos nongton, tong hilap like, komen, jeung subscribe channel YouTube aing konten edukatif 8087.